nyangakeun semah pangabaktos Gusti mangga tapi kalian kabingahan Gusti diterima. Nuhun Gusti nuhun. Minal aidin. Lebaran saya tak kira. Apunten tina samudaya kalepatan Gusti ageng sumohonten alit. Kita ke sarua lebaran. Ya sami-sami we. Sumohon Gusti. Aduh, hatur nuhun ah. THR-na parantos katampi. Geus katarima sumohon. Sarung katampi ku abdi alhamdulillah. Nya ngan sarungna logor Gusti. Di mana ya sarung si teu logor sumohon abdi hoyong nu pas, hoyong nu ngetat. Nya. Eta mah lain sarung jeans atuh sedeng. Lain sarung anu ngetat mah legging atuh. Sumohon. Lain baju nage haden. Lebaran atuh. Baju baru alhamdulillah. Teu boga baju astagfirullah. Tuh Gusti. Alhamdulillah tuh baju nage tapi tetep warnana biru. Nah biru Persib dong. Ih, lagi dingin-dinginnya atuh. Sabab Persib sekarang lagi dingin-dinginnya. Bikin kuningan pada dia. Halah. Abdi mah Gusti duka ku Persib duka kumaha Gusti ampun. Pokokna mah abdi mah piking sajati. Bobotoh anu luar biasa Gusti abdi mah. Da abdi mah baju tara digenti duge ka mamana ge kewe biru. Iya. Salat Id jangan iya abdi mah. Nya. Cenah naon ngadukungan ulah kaleuwih. Ah henteu kaleuwih cik abdi mah. Da benten-benten jami teh Gusti kumaha resep. Kumaha maneh we. Mun kumaha abdi we. Iya. Abdi mah di rorompok oge ngibarkeun bendera Persib. Walah. Eta teh. Iya, dibawa bendera dibantu tah. Kita mau pawai wae Batur mah pawai teh sakali-sakali abdi mau ngadinten. Pawai ngadinten teh ka mamana teh nyenak ieu tah. Abdi mah bates desa bates kecamatan teh ku ieu ke Persib. Margi Persib teh juara abdi Gusti. Persib teh Gusti abdi mah oh Persibku. Persib Bandungku, aku cinta kepadamu. Ada selain kitu sih. Lagu naon eta teh? Lagu Persib nu anyar. Iya. Ajar pajar. La 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 la. Aku cinta la 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 la. Selain kitu. Sia duduk-duduk sana takbir goblok sih teh. Main juga di stadion. Ai maneh sok lalajo. Oh sok abdi mah ka stasiun. Stadion, sumun stadion ngabipan kana kereta api ka stasiun heula. Oh naik stasiun mohon ngan di stasiun teh aya TV secara langsung di dinya we nongtonna. Lain di stadion sia teh eta. Nobar sareng batur. Nya. Abi maduka kumaha ku Persib aduh Gusti punten ke Persib. Ya. Gusti ieu salira meser bendera ieu sanajan artos gede ge moal dibikeun. Moal dikeluarkeun. Tatah yang meuli aing mah. Semua da moal dijual ku abdi ge. Kang. Hei. Itu Bapak Bupati pada pamit cenah hoyong ieu ka Akang. Bapak Bupati? Ya, pada nyawer. Oh, atuh nah Bapak, atuh sawios Bapak, tuh diengke atuh. Bapak Bupati luar biasa Bapak Dr. Haji Dian. Ya, alhamdulillah Bapak Haji Dian Rahmat Yanuar MSI. Ya, sareng Ibu Wakil Bupati saurna bade angkat pangintennya. Ya. Wow, pada ieu mohondan ajeuna nuju sibuk atuh angot ayeuna pan Idul Fitri. Wilujeng Bapak Bupati cing sehat. Panjang yuswa ageng rezekina.
salamina manjing rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cing panjang jabatan anak didoakeunnya. Luar biasa Bapak Bupati Kuningan. Insyaallah Kuningan bakal langkung melesatnya. Gitu alhamdulillah. Mangga Bapak Bupati mangga wilujeng Bapak Bupati aduh luar biasa bahagia pisan bager Bapak Bupati mah ieu mah nya sobat abdi Bapak Bupati aduh nuhun Pak wilujeng Pak wilujeng sehat panjang yuswa panjang jabatan Pak salamina didoakeun aduh nah Bapak aduh nuhun Pak alhamdulillah nuhun Bapak jazakallahu khairan katsiran wilujeng Pak wilujeng aduh alhamdulillah sami masih ada lagi bariru jika abdi nya oh ibu wakil nuhun Bu wilujeng ibu alhamdulillah ibu aja tuti wilujeng Bapak ibu wakil bupati Bagja wilujeng kaprok kanggo Bapak Bupati sareng ibu wakil. Alhamdulillah jazakallahu kasiran tuh balalager urang dieu mah nya balalager alhamdulillah engke memanggil deui geura mudahan alhamdulillah tuh geuning Bapak Bupati nyawer ai lurah cicing itu teu acan pula. Pak Camat kudu kompak Bupati Camat jeung lurah kudu kompak bisa si Akang eta aing mah usaha we keur kieu mah alhamdulillah atuh sabulan aing teh nabeuh teu boga duit nuhun Bapak Lurah nuhun Bapak Camat Pak Eko nuhun Pak Eko nuhun Bapak Lurah Bapak Camat nuhun Bagja aduh Prof Herman lagi ngahuleng tuning kikiting mah aing garong ya Rudi Balaka nanti aya Kang Rudi Balaka ada rayanya luar biasa dulu Sugiri bagi dua tuh jeung kaula wah beres itu tiasa margi salira mah terus Persib eta mah peditna teh nataku tuh apa make jeung terus Persibnya resep ning bajuna teu biru lain urusan baju tah tingali tah biru tah remong biru biru pangeran biru cik lamun bener-bener apa ke resep apa resep yakin di Persib aya pemain nomor 7 saha nomor berapa 7 Roma Irama jauh-jauh eta anjir bener euy saruana teh apal si eta gini ya itu detaran apa ngaranna calukan batu-batu saya mangga hei pada nawa kubo jangan cuma bangga-bangga udim kan tapi kalau biar gue diterima ayo bikin naon aja udah kulot eta mah ngomong teh eta aduh ya daguan say bangga gue deh aduh Gusti astagfirullahaladzim non anjir eta irung sagede kieu Aisyah kumaha liang irung teh Allahu Akbar paingan aing deket sia eungap oksigen aing kesedot sia Allahu Akbar anjing goblok liang irung
Allahu Akbar. Dina jero irung aya kalajengking anjing. Ya eta. Lain kalajengking beleguk bulu irung. Garede. Alah, Gusti nu agung. Alah. Aing rek nanya ka maneh tapi maneh tong amek. Naon? Rek nanya ka maneh tapi maneh tong amek. Nanya naon heula? Amek moal. Moal. Bener. Heeh. Iya. Aing penasaran ka sia, maneh lamun ngorong kunaon? Da ku curug malogor anjing. Aing lamun ngorong kusingkup. Bina-bina teuing teh. Kana irung aing teh ngaena. Aing kieu ge nu penting mah hirup we. Oh, atuh. Penting ngadahar we. Nyangak nya mah mangga bakno heuning ulah. Diterima. Itu sadar. Aya minggal naon nya unik lah. Ya kewe daguatan, daguat oh nyai mangga nguni. Wa amni ni antohan. Ni antohan ni mekehan. Diuk-diuk oh nyai mangga. Gini aya mana haji goblok. Daon. Babaturan aing weun weucreug. Si ieu irungna gede teuing, si ieu pongpet aja. Allahu Akbar. Iwati aing ini sampurna. Waduh. Aduh. Bongoh ngengeun nah yang nyerikeun batur mah. Daun menikah suka kokohelan gitu yang nyerikeun batur. Da menang itu mana teh komo ieu ban geus lebaran. Kirang mana mana minta hampura ngaurang. Ngano yang nyerikeun kana fisik aing yang nyerikeun kana zona aing, padah aing irungna ieu. Tong ngahina di dinya. Kudu nama jaring hampura urang teh minal ainin wal maini. Mohon maaf lahir di Bandung. Lahir dan batin. Heeh aing nyahogan hampura-hampura. Lain hampura-hampura gitu mana teh ulah kitu aing kasinggung. Makanya gugohelan gitu yang nyarikeun aing penah aing ngomong dak ieu. Da aing sarua kahayang mah jiga batur normal. Tapi darah ni kumaha daing mati mah heula na geus kieu. Dong itu. Lamun maneh ngahina ka batur berarti maneh hayang dihinakeun deui ku batur. Da sia mah kasasaha ngahinana teh. Tong ka maneh wae ka aing ngahina. Tuh, geuning maneh nya itu. Mana mah awahnya nama nuni alus kan unya. Tapi namina teh tong itu maneh baknut ya. Da maneh teh heurup momohnya oyunan teh jeung baknut. Da baknut teh ya sakali bangsa maneh maka perlu ka baknut. Nu mantap ka baknut teh maneh ulah ngahina nya ge aing kieu. Nu penting mah aing bersyukur, aing sanajan irung ieu ngomong kieu nu penting mah bersyukur ya urang mah. Bersyukur naon? Nya bersyukur. Yang di batan ayeuna beungeut alus, irung mancung, suara alus tapi modar. Sok nengengeun sia, mending aing hirup keneh. Da walakanya. Sanajan irung alus, beungeut alus, sangarupa alus tapi setruk. Alah sia. Ya. Hampura ulah beda hampura benang di pentak dari kasalan ieu nyieun. Oh sia teh. Mana teh sadar-sadarna hirup teh anjing.
Si eta mah aduh. Siapa nyaan goblok yang anjing. Aing lain naon emosi hampura urang be nyebut anjing daripada sia disebut tulang dihakan anjing goblok. Ya, hampura. Aya tamat puasa teh. Ya tamat. Ya, mana senajan puasa tamat tapi ayeuna mah teh masih kana hanyung kelit ka batur naon faedahna. Hakikat puasa itu membentuk manusia yang bertakwa. Intinya pengendalian diri agar kita terhindar dari sifat-sifat yang tercela. Ai masih maneh kena hati nyelaan wae ka batu geuleuh wae batur mah kana naha. Denge anjing. Berarti aing eueuh manfaat puasa teh aya manfaatna mangana hikmahna meureun ngurangan. Da kabeh ge aya manfaatna tapi hikmahna eueuh. Ai maneh puasa nya henteu. Mokel wae si eta mah. Yang gitu hampura. Hanya hampura ngurang ayeuna ulah ngali deui. Beuh. Sangaran maneh teh? Gak ada udang, Unyup. Unyup. Uyup menghinum. Unyup. Oh. Ucup. Lain. Unyup. Oh, Ayub. Ayub mah ustad. Naon atunya? Unyup. Oh, usup. Lain geuning. Unyup. Udud. Oh, Suherman. Nah, eta bener. Jauh sejurik tina ucup kana Suherman. Apaan ngaran teh ucup Suherman. Ulah waka ieu mana teh nanyakeun heula ngaran aing teh na akte ngelahiran teh ucup Suherman. Lahir poe Kemis malam Minggu. Malam Kemis poe Kemis malam Minggu. Situ mah malam Kemis malam Jumaah. Karasana Kemis lahirna malam Minggu. DC bener Senin. Oh lila ai broena mah Salasa. Aku masih apa? Ai kakak ai mana ngaran deh? Wing, Komar. Oh man. Ai pagawean mana naon? Pagawean urang ai ya sakanjang itu pan urang teh bulan puasa teh pan urang teh panggungan. Naon atuh? Ngebonjak ngonge urang mah. Ngebonjak. Anu alus mah ngebonjak ngongu batina gede. Wah, gede batina tuh. Pokona mah tanah ni sewa ku aing. Melakan jak ngong kurang. Banyak ku beurit. Kumaha anu banyak ku beurit euy. Bener babaturan urang aya. Banyak ku babaturan. Melak jak ngong banyak ku beurit. Melak lauk aya nu bang-bangsat. Ya kapaksa we ngebrik deui aing. Ngebrik deui. Ayeuna mah kana ngukat-ngukut. Naon kana ngukat-ngukut? Kana urat-urut. Lain urat-urut, ngukat-ngukut. Oh dagang huut, lain. Ngukat-ngukut. Oh dagang lukut. Lain jauh-jauh kana lukut kamu. Ngukat-ngukut. Dagang kulkas urut. Ngukat-ngukut. Kukat-kukut. Nah eta Sia mah budeg. lain budeg pan ngomongna kieu. Oh kukat-kukut, ngukat-ngukut. Ngukut naon? Nya ngukut sasatoan mah nya aing ngukut mitoha. Sasatoan hanya naon? Sato naon wae.
nya gitu anu matak bebatiun mode domba ni ngudang domba tuluy bangsat gajah manggeunit deui ngomong sia mangahina imah aing 2 ka 3 dia sian gajah tuh heurin naon atuh nya domba ayam embe urang mandi ngukut nya manuk urang mandi ngukut soang entog hayam ari bebek anjing pi omongeun naon teu ngukut bebek lain teu ngukut mah ngukut boga genep di imah heunaha mung nyebut geunana nama ke mung bebek eta nya yuk heunaha sia teh mah keuting nyebutkeun ya sia mah panormal irungna aing lamun nyebut eta bahaya hayang dicentang aing ku ibu-ibu nah naon nah ibu-ibu nih aing nyebut bebek ibu-ibu anu nyentang sia mah normal anjing aing mah nyebut eta bahaya nah pira nyebut bebek atuh nah pira nyebut bebek atuh bebek eja nah sia ayeuna kepek ku sia ayeuna nya ku sia eja sok bebek kadenge ku sia empe aji go geus mah tuluy-tuluykeun goblok si teh bahaya setan tuh sia nu mancing mina-mina teh tuluy sia lamun nyebut bebek naon ya gampang naon itik bener itik anu meri terus aing don itik lamun nyebut motor bebek mau motor itik teunaheun atuh gampang naon motor bebek Suprapin anjing tapi Kararungkul nilayang rana tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang di bumi alam Dharma ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anak mungsok kasasarnya lampah nafsu memata kaduhung badan anu
karya anu pinuji Di dalam Irwan aya manjula kuring tinu mahagung mangpah milangseung Abah Haji Saiful muji syukur kahyang agung wireh di dunya ngumpeureun cukupan asi diri Akali balaka aya Cep Iqbal Gustari rasa nu tunggal aku lalang Gusti Kang Rudi Balaka Pak Guru Acim Cikaduwetan Karubun Cikaduwetan lah tunggal aku lalang Gusti Makmur Bila Negara kasopono kasok pandang atatang colet yomar yang gajah sono gajah Kang Rahmat Piduna Karawan Sono patepang di jalan Abah Didu jeung walau teman di mana Cina Barudak di jalan Kaselip padalangan Meretarno dengan hikam Pak Sumandi kades ditunduk Abah Totok sampai aya diaturkan yang kanan uri oge ayat wangun Doni Andamui kurang jadi turunan sing boga karumasan Kang Abu Ajena jasa pahlawan doa jeung pangharep
yarab tuking jatah hingkang samya ngalaga rap tukang yarab tuking jatah hingkang jajarap tinara tenulah dia balatam tabahangkot puta siluman selemin paranto sempak merbayaksa purnirahangan dika atur seunuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyaosan kana panggulumna kaula poe ieu bagea dulur-dulur Cepino dama jisim abdi nyangakeun semua pangabaktos kahunyuk panjenengan Gusti Pati mugia katampi kalian kabingakan nya Gustinya pambakti jisim abdi boga katampi lamun teu ditampi mamanya apan ieu teh Idul Fitri diterima ku kaula tugeni atur nuhun aya ditampi mah ngerasa bingah kalian bahagia kaula Gusti bahagia dina hate kaulanya Gusti kalira teh geuning baik hati kalian rajin menabung nyau-nyau kana rajin menabung obong awa homongan awa naon nanyin meuna mung ngopung Ay ngomong teh kudu kahartiku batur maka jeung rajin menabung. Ngane anjing sorat teh ka boros kitu aya naon ye ti Gusti kieu pangna dikumpulkeun teh kaula aya perlu nyetang terus dikumpulkeun mah pasti aya perlu karena naon dikumpulkeun eueuh penuh mangariung ngungkul balik deui nya teuing nya anjing teuing kieu kaula teh mangul utusan ratu ngemban amanat raja mane naon urang init keluar negara leres kade Gusti mah keluar negara teh sieun anu perang abdi ge bade umroh teh jadi cing hati-hati nya nu menang mana Irak apa jeung Amerika Iran jeung Amerika lain Iran eta atuh wajar we tah ayeuna teh kaula rek ka nagara Lesanpura mane naon rek maling awewe kanggo naon awewe dipani sabab eta teh istri teh dipikahayang ku raja urang teh hayang kawin nah yang kawin make nying maling awewe urang masa ke bawahan ulah loba ting tanya nu penting mah urang mah digawe we ka raja laksanakeun tugas nya nah aing na ngalaksanakeun oge ari kait nu nak mangkapip aseaeun mah da abdi ge ani yakeun bae moal milu mah nang ieu teh gajihna gede kecuali kitu abdi teh hayang ngagentosan kamari apan tilas THR anak buah abdi teh loba THR nguni jadi abdi teh teh bade ngagentosan THR hayang meuli komputer mulangkeun mokna abdi teh
nya abdi bangkrut ku teh akhirnya abdi. Bade ku ngunuk deui abdi mangga teh hari tahun bayu nya. Ya atuh lamun kitu salana urang ini sadaya sae mangga mah yo pada lumampah mangga ini sadaya. Ngengkeuy ngaban alet kemat-kemat nyatang pinang aletan saking nagara jenggala manik ngajugjug negara lesan pura. Ayo batur. Tapi niat kudu kebang gogoda datang teh jauh sagala. tapi niat kudu kebang mun urang ngamati gogoda jeung ngepuul jeung muruluk. Dara mangmang sadayana Aya pangesta ulat nuhun dari dara mangmang mah dupi salira dama ceker beres bade angkat ka mana dan negara lesan pura dupi maksadna ulat teh dupi maksadna rek maling awewe doh saha ngaranna Dewi Setiaboma kange saha eta dunungan Raja Uing. oh gitu Iya. beres Udang sare tunu itu. aduh ya pasti atuh Wah itu tulu meureun buruh bekanang meureun tuh. Kemari takbiran tuh sare. Paingan atuh lah. Batur takbiran aing mah ulin. Tulu kene. menang naon Lumayan menang lalur. mulu Di halaman kantor Desa Langsep itu nya. semuhun Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan. Wapukahna pemerintahan Desa Langsep adu disesepuhan ku pangersana Bapak Kuwu De Jamhuri semuhun Bapak Kades Langsep dina raraga milangkala Desa Langsep anu ka 318 tahun Dirgahayu Langsep. dirgahayu Langsep bersatu untuk maju. Mudah-mudahan sadayana sararehat amin paranyang yuswa amin rejeki nanu jauh cunuk nuangang datang ucaket gerak ka kore amin atau kaum buruhan teripuh padagang pada sugema patani na pada mukti amin cinakna sadayana banjing rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin alamin. Dina milangkala Desa Langsep umaja kasadana masyarakat oge ka para perantau pemerintah Desa Langsep mudah-mudahan sadayana langkung ditingkatkan persatuan sareng kesatuan
Sabilulungan dina ngawangun desa Langsep sama bieu desa Langsep nu urang keur urang wajib dimulai ku urang dah hasilna ge keur urang-urang kene. Alhamdulillah atuh aya Bapak Sekdes Ius Rusmana, atuh Bapak Ketua BPD Haji Gunawan SPD aya, Wakil Ketua BPD Didin Wahidin, Ketua DKM Nasron Ajwar, Ketua Panitia Bapak Dede Mulia Hermawan, atuh Bapak Taswan Kasdes Ticunun, Kang Saji Langsep, Kang Guru Acim, oh Bos Alik, Balad Ngaprak Lebak Wangi, atuh sadayana ka para perantau di desa Langsep, wow seueur pisan pantadigenya, disaurkeun ku Bapak Panitia, seueur pisan anu ngarojong kana lumangsungna ieu pagelaran luar biasa para perantau. Anu disesepuhan nyaeta ku Bapak Dr. Haji Abdul Wahab SHM SPN MKN Ketua Perantau Desa Langsep luar biasa. Atuh kasinugrahan kasumpingan Bapak Bupati, Bapak Bupati Kuningan pangarsana Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar MSI, kalihwap Ibu Wakil Bupati Kuningan Ibu Hajatuti Andriani SHMKN beserta suami, atuh sadayana apalatur pemerintahan Bapak Camat oge sumping Bapak Eko Yuyud Mahendra. Alhamdulillah seueur pisan atuh tadi aya anggota DPR di Partai PKS. Alhamdulillah oge sumpingnya bagja pisan deuleu. Aya pangarsana Bapak Profesor Herman Sepuh Abdi, pangarsana Bapak Haji Ustad Dr. Ayub. Alhamdulillah anu nuju ngawangun pasantren Al Ayubi bagja luar biasa. Bapak Uli Sukasari sumping kalih ibuna ka dieu nya Mbah Yanto, atuh Bapak Guru Yayan Winu Haji, Bapak Guru Yani sareng reng-rengan ti Cigedang, Abarnas ti Ciomas Kang Asep Sudrajat, Pak Guru Acim, Bapak Uri Ciomas kalih Neng Seria Bareng Ngampar Cikaduwetan, Bapak Haji Sutisna Panembangan Kang Asep Krisna, seueur pisan deuleu luar biasa. Atuh bareng Ngampar Cikaduwetan wa Edi RT Jarang wa Idi wa Keco Wakepo salah nulis meureun. RT Wasmat wa Epoy Tony Pramudita wa Minon ti Pabuaran Cirebon Timur, Kang Eka Jumiarta, Kang Waroi, Paizin Kevin, atuh tinu tebih oge GSBS Cikarang sararumping deuleu luar biasa. Urang Kulon Bos Datuk, Mang Onai Haji Gempur, Abah Gede Asep, Abah Heri Wanduy, Wakil Atang Haji Adun, Bapak Lulus Syukur. Alhamdulillah bareng Ngampar Karawang aya Mang Rawat Biguna sareng Ibu Anah Yuningsi. Alhamdulillah loba pisan. Bos Robi itu dina ieu nya dina YouTube Haji Sapro Belang Ngampar Jawa Barat sareng reng-rengan. Haji Kodar, Bapak Guru Haji Taslim ti Karawang, Ariko Cicadas, Bos Uji Gemoy, atuh keluarga besar almarhum pangarsana Bapak Guru Pendi ti Jalaksana, Apajar Apurkon Defaid, Pak Guru Pendi tetos ngantunkeun nya sesi kamari. Mudah-mudahan ditampi iman Islam. Amin.
Oge dihapunten segala perdosaan anak salamina aya dina surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Neng Aila, Neng Nawal, Ibu Lili, atuh warga desa Mandala Herang. Aya nuju ieu cenah nuju nobarnya. Alhamdulillah. Ade Astrid, Kang Heru nuju nonton cenah ieu dina YouTube Ade Astrid, Pakuwu Sukasari. Pakuwu Sukasari, Pak Ulis Pakuwu Sukasari sauna nyudut teu damang cing enga damang. Didoakeun ku sadayana nya. Alhamdulillah. Oh. Seueur pisan deuleu disebutan moal geus ka subuh. Bang Pur ulan. Bang Pur Wilanagara, Mang Bongle ka dieu. Mang Bongle tuning. Sareng Abah Didu walau weuleuw. Wah, luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan urang ngadoa teh awit Bapak Kuwu, Bapak Jamhuri cing sehat. Panjang yuswa, panjang jabatanana, oge sadayana aparatur desana sami pon kitu deui. Oge tekantun kanu nonton anu ditongtong nu icalan sadayana. Tisim koring putra gerhajat tilu taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum wilujeng boboran siam 1447 Hijriah hapunten lahir temekaning batin. Luar biasa, mudah-mudahan sadayana manjing rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hayu ah. Oh, penting teuing teh. Ngajag-jagkeun heula awak ai ah. Heeh. Ngala seger deuleu. Sabulan kitu ai digencetna kotak. Heeh. Dah singkil moden. Ya itu. Abah di SJS.
Duh Gusti panutan abdi semaheun salalamina Bang Pur Wilanagara sembaheun salamina Mun urang ka Kuningan peuyeum 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 Tikang pareneng ti peting geningan pangantungan pasosore hirup resep sinih geuing kana jalan Sana Pak Haji Sutisna anu Panembangan. sae Pak Haji Sutisna Panembangan Kang Huri ya Oma. kana jalan anu sae Syukur araraya. Jawa Tengah Jawa Wetan Bos Alik Balat ngaprak anu bakeun batasna mah batasna kali-kali serayu ngiring bingah salametan mugia mulus rahayu SJS Hadi. Pak Haji Robi Bos Bengkel Pak kang Haji Robi ibu Bos Bengkel. Pak Haji Oma GSP Cikarang mugia mulus rahayu Mudun mangga nyangakeun Mamah Lilis. Sasamar panilu manggis amunir Cinagara Buru-butu dan citangis tapak kades jamhur yang bageun Sareng para panitia. diri pinangit nyeri mana bapak kades kapayun hoyong tepang heula di sarangan bapak sekdes Ius Rusmana besangkia kasih Pak Guru Acim jika diwontan daya laguang mah putih gaya-gaya daya harga pisalira Pak Haji Robi Bos Bengkel Robi Bos Bengkel. geningan garing aja diri Pak Haji Sutisna Panembangan Bapak Dejam. nah ayeuna kasaksi Pak Haji Profesor Herama Haji Profesor Herman. nah ayeuna kabuk hoyong tepang sareng Bapak Haji Ustad Ayub anu bager kapayunan gede Jambe. Bapak Haji Ustad Ayub tadi bayar lagu hoyong tepang sareng Bos Alik Balat ngaprak anu mana sing deketan Pak Haji Oma GSBS Pak Haji Sutisna Panembangan Abah Didu SJS anu bageurang kapayunan sing deketan hatur nuhun Bapak Profesor Herman anu bageurang penting ya Sareng pamit. kuring tepung jenuasi mana Bapak Kades anu bager sareng Ibu Bapak Kades Jamhuri. Siri siembe Pak Kades deui anu bager katresna nepungkeun deudeuh geuning Pak Kades Bapak Jamhuri parineuh dina lolong kerangna kicep Bapak Wahab Bapak Suherman Bapak Diding Bapak Alana Sukiri Bapak Jumadi Bapak Kadara Siman Bapak Maman Bapak Omana penting ya Pak Camat anu bageun Pak Camat. Oh. pulang teh nyaangan deui Bos Haji Sapro anu bageun Bapak Camat hatur nuhun Bapak Kubu anu mana hoyong tepang sakedepan geuning Bapak
geus resmi